اللهم صل وسلم وبارك عليه صلى الله على ياسين أحمد هادي الأمين صلى الله على ياسين أحمد هادي الأمين وآله وصحبه والتابعين صلى الله على ياسين صلى الله على ياسين أحمد Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم القيامة. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم Sadaqallahul azim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man farraha bi ramadana ibadan wa hisaban haramallahu jasadahu 'ala an-nar. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan wa hassil maqasidana amin ya Allah ya rabbal alamin. Lebih hormat bersama guru kurang sadayana yakni bersama Kang Ajiman Asep Anwar beserta kulawargina oge sadaya santri sadaya santriana oge ka para panitia penyelenggara khusus ka para alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat anu aya di pimpinan BPK dan hormat bagi moga-moga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke, film khusus bersama Mabari Kuning Payung Gudang Sadayana bersama Mustafa Anu Parantos Mabarian Usia Tadi
Mugi ka Bapak aparatur pemerintahan, Bapak RT, Bapak RW, para desa, oke, Babinsa, Bapak Babinsa, sadaya jamaah, ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah, cibibi, dimas, dewan, deno, dewati, ada. Mang Dadang, Mang Agus, Mang Mana teh Dewi teh oi. Ayah. Tadi tapi aina ini. Dia lagi hadirin sadayana para sadayana Sajajar dilakukan nama Idul Hasanah mudah-mudahan alhamdulillah Allah Ta'ala mudah-mudahan acara semuanya kelancaran yang dinamakan berkahan sehingga motivasi dorongan dan ibadah itu saja dan acara mudah-mudahan sampai kualitas yang sudah dilakukan baik sholatnya kami sebagai jamaah di kaum bapak-bapak ibu-ibu sebagai majelis taklimnya singkatkan macam Quran sedang sholawat. Selanjutnya mudah-mudahan untuk sahabat karena yang acara waktu harta, waktu awal, waktu hartos, waktu domba, yang banyak. Namun perihal dikorbankan karena ini acara dikasih dicatat sebagai amal soleh dari Allah. Namun insya Allah dapat yang maka tetap sama Allah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah anu susah ini akun sing jadi tengah. Mungkin ayah masalah beberapa sing pasien nyata solusinya anu terbaik. Membarokah utang dibuatkan sing barokah ini kemalayana. Jadi apa ibu sok hadir ke pengajian sallallahu ulang-ulang anu hoyong nikah utacang nikah aya di dieu parawan aya jomblo aya randa aya randa udah aya bejangan cenah di Pangahuran di Bandung Sarima lobaran teu bae randa ge dangeun ngeureuyeuh ngaji ini kenang-kenang aja akhirnya anu yang dari caroke yang dari jodoh dibuatkan sebenarnya dari jodoh masalah penyasaran amin ya rabbal tahumiduna para sepuh sadayana supados dengan golongan atos sehingga urang sami-sami kita tabarukan wae tadi shalawat kabarimah kepada satu kayun dina urang masih jalan nyata hadirin sadayana shalawat anu supaya tentang umur sadayana siap shalawatan siap catatan dulu mau nurutan mau ngomongkan satu tuh tadi apa menurut sallallahu wasallama ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina sallallahu wa sallama ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina hiji ke macam terus error teh bener deh secara rumah teh bener deh agak lagi ya sallallahu alaihi wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina sallallahu alaihi wasallam ala
di sadayana ke sonawat itu sadaya cek cip nah siap Ibu bapak tinggal kali saya tinggal ke payun tinggal anu di masjid anu di payun tinggal ke masal ada tinggal sudah ya andin atau di dia untuk rek narosila ya pribados ngawas di dia hoyong panjang hoyong pono hoyong panjang hoyong pono asli hoyong panjang asli teh leres cek abdi mah hadirin sadayana ulah panjang ulah pono rumah tuh sedang-sedang saja kernaon panjangnya ari teu asup mah nu penting asup beres teh tong panjang-panjang teh nu penting asup kernaon panjang di ari teu asup mah beres teh pertanyaanna ya rek mending panjang hese asup mending ponong babari asup lain seuri cuma ieu teh mending panjang hese asup mending ponong babari asup podok babari turun sako dan ngangenaeun ayo ngaji ya mah ngaji hoyong panjang hese asup hoyong pondok babari asup mending kene sedang-sedang panjang teuing pondok teuing da simkuring mah keur simkuring rek panjang rek pondok nu penting balik bawaan amal aja sok sundon amplop buat kamu dan mesti rapat tadi kamu tidak zaman lah tadi kasih kabanu sari non kabanu sari teh kasih kuring bantu butuh amplop tapi butuh doa aja sejak silatu kapan hari ku silaturahmi mah manfaatna teh si bakal dipanjangkeun yuswa bakal diseurkeun rezeki bakal loba dulur eta duit pan lamun geus loba dulur ngaraos di ditu dulur di Cipatan dulur di Pangauban dulur ke lamun aya cara model kieu teh rek rajaban rek murudan moal harese pasti eta dulur teh bakal nyaeta masihan dukungan Bos, kupingkan ayat 3 perkara persiapan kangge Ramadan. 4 perkara, ayo 4 perkara persiapan kangge Ramadan. Siap, nyapakeun kami bekal bari. Naon 4 perkara eta teh? Hiji, hadirin sadayana bekal urang rek mayunan sasi anu mulya adalah tathirul badan min minat danasi wal ma'asi. Hiji bersihkeun badan urang teh tina kokotor sareng tina naon maksiat teh atanapi doraka hartina hadirin sadayana badan urang anu sok berbuat maksiat anu teu karasa jeung nu karasa jeung nu dihaja maka memeh datang bulan Ramadan teh hiji eta badan urang sok dosa teh eureun nah ya geus eureunna teh naon deui nya urang bersiap istighfar naon sababna sabab ece anggota badan urang ti luhur nepikeun ka handap eta teh sok rajin berbuat dosa jeung maksiat kadang teu karasa dosa lewat soca dosa lewat telinga dosa lewat pandangan dosa lewat naon deui sampean sadayana anggota badan urang teh nyata sok terkadang berbuat dosa ngan pedah urang we teu meusa terang nu teu ngarasakeun hadirin sadayana menawi dina kitab Sulamut Taufik dijelaskeun dosa panon dosa letah dosa panangan aya nah kulantaran urang teh sok berbuat dosa lewat badan urang sedangkan ari ngaranna ibadah puasa teh memerlukan hati dan badan yang suci maka hadirin sadayana di bulan Rajab kene urang sadayana geus persiapan nyata dipiwaran ku Kangjeng Rasul inna fir rajab litathiril badan saestuna dina bulan Rajab teh keur ngabersihkeun badan urang sadayana badan tina naon tina dosa panangan sok cubak-cabak kana lain cabakeun lainana panangan leungeun sok dicabakeun kana lain cabakeun leungeun atanapi lainana kakade
Panon sok ditinggalikeun kana lain tingalieun. Panon lain nana. Cepil sok didangukeun kana lain dangueun. Cep eta nana deui cepil. Sabab ari nana mah sok kabawa ka mana? Mana? Lamun urang nyaritakeun kaharusan sok disebutkeun teh kaharusan nana. Lamun amprok jeung kagorengan sok dicaritakeun teh kagorengan. Padahal geus kukuh nu kitu teh kalakuan nana. Ya nana dia. Sorina. Aya bapak RT di kajauhan leumpang, tapi jeung awewe di sidik-sidik teh. Nah ari geus teukeut oh geuningan ternyata teh pamajikan RT. Ka urang teh sok berbuat eta hadirin saya teu karasa nya sok bohong, sok ngomongkeun, batur sok mitnah, batur sok ngagogoreng, batur soca sok ditinggalikeun kana anu matang dosa, panangan sok dicabakeun kana lain cabakeun. Eta nana deui itu geus pokoknya. Nah, sebelum datangna bulan nu suci teh bulan Rajab keneh kau saur Kangjeng Rasul ieu badan teh kudu dibersihan inna fi Rajab bi tathhiril badan ureunan tah. Sok beuki ngomongkeun batur nya ureunan rek puasa mah. Anu sok ayeuna naon kitu sirik ka batur eureunan rek puasa mah. Anu tadina hadir resep fitnah batur jeung ngagoreng batur eureunan rek puasa mah. Sabab batak mangaruhan kana nilai ibadah puasa. Malah hadirin sadaya mata ngaruksak jeung ngaleungitkeun pahala ibadah puasa lamun eta badan urang teu dijaga tina nu matak dosa. Eger urang puasa tuluy ngabohong cing batal teu puasana. Batal teu puasana? Teu batal puasana mah urang ngabohong, moal batal puasana ngan naon? Pahalana batal, teu boga pahalana. Puasana mah jadi teu naon teu batal, ngan pahalana teu aya. Naon sababna? Keur puasa urang naon? Ngabohong. Tak eureunan nya cededeknya. Kagabe sok ngabohong berat berpuasa mata ngalungitkeun pahala eger puasa ngomongkeun batur tah ngomongkeun batur teh lamun urang keur puasa hek ngomongkeun batur batal teu puasana teu batal nu batal naonana pahalana moal ayaan pahalana ketika urang puasa ngomongkeun batur keur puasa noong nu mani batal henteu serius batal henteu puasana teu batal kan batal teh naonana eureunan nu sok noong tuang toong kade keur puasa mah urang sok tuang toong berasi istighfaran hadirin sasok istighfar ingetkeun yen urang teh loba kasa loba masih loba lalawa loba gitu nya. Jadi bersihkeun badan urang teh istighfaran tah kade hiji cenah tah ya. Dua ayeuna bulan naon ayeuna? Bulan Saban. Saur Kangjeng Rasul wa fi sabana jeung dina bulan Saban litat hiril qalbi keur ngabersihkeun hate. Persiapan anu kadua rek sumping sasi Ramadan teh sabada ngabersihkeun badan tina dosa jeung maksiat tos diistighfaran takarak giliran ngabersihkeun naon? Hate tina naon? Nyata mingkul lidain tina saban penyakit sok aya dina hate urang. Pan penyakit teh aya dua, aya penyakit lahir, aya penyakit batin. Penyakit lahir mah seueur landongna, seueur dokterna grasok urang sebutan penyakit lahir naon wae nu sok karasa dina anggota badan urang. Contohna naon? Tina nyeri we sabaraha hiji. Nyeri buntu, nyeri cangkeh, nyeri suku, nyeri leungeun, nyeri sirah, nyeri naon deui? Nyeri tuur. Nyeri naon deui? Oh, nyeri beuteut. Aya ubarna nu kalitu aya? Aya, leres tah. Terus naon deui? Batuk, pilek, panas tiris, nya. Merematik, hapun, buduk, loromekeun, congek. Lah eta teh penyakit naon lahir aya landongna
seueur dokterna kantun urang hoyong damang berobat ku dokter ge di pasien lanongna sabada dipariksa penyakitna tuang anongna sesuai anjuran dokter. Insyaallah hakikat nama Allah nu ngadamangkeun syariatna urang berobat kana nuang resep dinas di saha kita tamang penyakit lahir mah selesai. Tapi nu ngaranna penyakit hate ibu moal aya ubarna di warung dokter nage ibu sadayana nyeta ubarna teh iwati ku amalan. Da sabab penyakit hate mah moal cager ku oskadon, penyakit hate mah moal cager ku bintang 7. Tah ayeuna rek naos ka eceuk ka ibi ka bapa sadayana hoyong teu uninga obat hate. Hoyong teu? Hoyong uninga obat hate. Nah, sim kuring mah wakar ngabejakeun obat hate sateu acan mariksa heula panyakitna. Leres teu? Da ayeuna urang berobat ka dokter teh hayang naon tah? Hayang cager kulantaran urang boga panyakit ngan urang teu apal naonana? Teu apal obatna leres teu? Tah anu bakal mangikeun obat saha? Dokter leres teu? Ketika ku dokter diparios ka penang panyakitna nembe dokter masih naon? Lamun tah ayeuna ge ibu bapa sadayana moal waka dipasikeun resep obatna lamun sacan kuringa panyakitna. Sabab ieu hadirin sadayana bisi ayeuna urang ieu terindikasi penyakit hate tapi tidak merasakan sugan teh teh lain penyakit hate borok teu diubaran terus teh. Da sabab ieu penyakit hate mah loba jalma anu apal ngaran tapi teu apal rupa. Ieu bahaya. Geus aya indikasi eta penyakit hate dina hate urang masing-masing kulantaran urang teu apal ciri-cirina tonggoy bae akibatna urang terlanjur dina eta penyakit hate sehingga teu diuranongan. Aya tungtungna ketika urang boga penyakit hate nu teu diubaran batak mangaruhan kana ibadah puasa urang, kana ibadah salat urang. Doana tidak akan terkabulkan gara-gara urang boga penyakit naon? Nah, ayeuna sim kuring rek nyebut, sim kuring rek naros ibu, uyos diwartoskeun penyakit hatena. Moal ngamuk ka sim kuring, moal nyarikan, moal megat di jalan moal rek ngamplokan. Ih. Ya, dagokeun. Hiji penyakit hate anu sok aya dina hate urang. Loba jalma anu apal ngaran tapi teu apal. Hiji al hasadu hasud. Anjeun hasud cing ibu ngadang hasud eta minang teu minang leresnya hasud asal teu asing tak kecap hasud teh tapi apa teu ciri-cirina. Tah ieu nu bahaya ongko apal ngaran tapi teu apal naon. Urang nyebut hasud ka batur urang ngaran teu apal cirina justru urang boga hasudna. Tah ieu bahaya. Yos diwartoskeun cirina punten. Cirina jalma anu hasud teh ieu hiji hate teu ridho, hate teu narima lamun ningali batur beunghar, ningali batur sukses, ningali batur bisa, ningali batur maju. Lamun batur sukses beunghar maju manehna teu narim sok ngomong jemudan jaman batur nu ngarombang imahna manehna nu panas tirisna sok aya nu kitu tara. Tah geuningan itu batur meuli mas siap panas, batur meuli motor gebeg hatena gebeg, batur meuli mobil gebeg ngagebeg hatena teh gegebeg. Kulantaran ningali batur ayeuna sagala beurang ngagebeg, peuting gegebegan, unggal isuk gegebegan. Akibatna teu bisa sare. Lamun geus teu bisa sare bahaya hadirin sadayana bakal terindikasi penyakit nyata naon sing darah tinggi. Yeuh kupingkeun hadirin sadayana lamun jalma teu ridho kana kabeungharan batur sirik ngaranna tah eta teh nu kitu teh disebut naon? Hasud. Urang salat, urang puasa, urang ibadah najan bener syarat jeung rukunna tapi hate masih kene aya hasud boga penyakit dina hatena maka eta bakal ditolak antara pimoana muslim doana bakal tertolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul normal mah maju
halus gitu. Tadi beli motor beli aja teh motor tau ge. Beli ngaju kurang teh nyaho. Ya itu mau nanya beli gitu. Nah rek ngaju rek SK lah manggil naon eta. Manggil bayaran garas kita. Nah batur alusna manehna nu geuringna. Aya nu hajat diomongkeun, ucap geus kana hajat acan. Tuh nyata acan cenah ibu kene ngabejaan satong dahar. Naon daging lihat. Mereka nu hajat gede ngobrol teh ari pas diberi hidangan datang ka imah aya nu kurang batur mah indomina 5 imangan 2 ngomongkeun eta nu hajat teh balik ayo cenah mere gede ari ge indomina ngan 2 pisannya nu hajat teh cek abdi ibu daripada diomongkeun kadora-kadora mending datang deui ka nu hajatna ya sanggup begitu datang ka nu hajat lah diomongkeun atuh dosa-dosa beresna mun kitu mah datang ka imana teh euceuk punten ieu hidangan teh cenah indomina kirang 3 tah kitu lain kitu kesan teh mun teu kesan teh diomongkeun ka dosa-dosa beres tah ulah sok ngomongkeun hadirin sadaya kade kaya teh naon ngaranna teh hasud penting-penting melibat nyamuk hadirin sadayana balik di warung teh ningali tatana teh lapan kulkas heran teh udah langsung nyaut anak adi kana dada panas tiris langsung datang ka imah teh norok ka gibring tulungan ieu mama panas tiris kunaon panggil keluar imah teh teu naon atuh maneh kasirat teuing teh kunaon da pedapil adi teh ningali tatana keur ngusapankeun lapan kulkas heran keneh aduh panas kana awan teh punten gampang ngarokkeun dikerok ku salakina teh dalain bareng tongonna teh ngageplek gamar kulkas sia kita aya kita geunya sia teh di sadayana penyakit hasud teh dona eta teh bahaya kadua ciri nu hasud lamun batur cilaka manehna naon bunga batur sangsara manehna keprok batur meunang musibah englak rasakeun sia eta teh barangkali aing kitu teh hadirin sadaya hasud tah urang rek puasa berpuasa boga hasud salat boga hasud maka hadirin sadayana paingan salat urang teh teu aya tapak dina kahirupan urang sapopoe da geuningan ternyata salatna mawa hate anu hasud iceun tah kade hasud nya ji cenah aya teh begitu di dieu aya teh moal aya di moalnya moal moal dua hasud teh dua penyakit hate teh naon takabur cenah cek bahasa urang ge mah naon takabur teh sombong terang teh cirina nu sombong kumaha ye cirina jalma nu sombong teh ngarasa dirina leuwih alus sagala rupana ti batur ayeuna manehna sombong lamun dina urusan ilmu asal pampir terna lamun dina urusan harta asal karena lamun dina kasep asal pangga lamun dina geulis asal pangga udah geuningan ternyata geulis teh sok dijadikeun sombong aya mah panonna alus bibir alus geuningan ditempo tinggi gigir meuni ngan hanjak kalu geuningan kalakuan jiga unta ganti jalur tesirikna nahaku naon nu geulis loba nu nahaku naon nu bangor loba nu beres tak telingan gitu pokoknya sapang sagala rupa teh sapang bisa napang pinterna tah cirina jangan nunggu ngerasa pinter jeung bener nganggap batur teh teu narima kana nasihat tiba teu narima kana pendapat tiba sama bogarsa dirina leuwih alus kulantaran teu narima nasihat jeung pendapat ti batur hirupna teh jadi kumaha aing sagalana kumaha kahayangna kahayang teu kahayang batur lamun hirup kumaha aing sagala hayang ku aing teu butuh ku batur geus lah pokona mah ku aing urang teu butuh ku maraneh lamun
sorangan. Mandi ku aing. Bungkus ku aing, salat ku aing. Ini siapa kuburan ku aing. Bisa mah kira-kira? Bisa mah. Nu ngaranna makhluk, ari makhluk teh hadirin sarena nyata ceuk santri mah isim maf'ul anu dijieun, nu diciptakeun ku Khaliq nyata Gusti Allah nu ngada. Anu ngaranna makhluk mah sanajan pinter, sanajan beunghar, sanajan loba harta, sanajan kumaha tetep butuh kudu sek. Beunghar butuh kudu mis. Terus teh. Da mungkin beunghar macu sorangan ka sawah. Terus teh buka pabrik moal seperti itu aya turun terjun ngagawean. Itu ku sorangan terus teh. Tah murid butuh kubur, guru ge butuh kumung. Pokoknya sadaya makhluk mah tetep butuh kanu cing ari nu teu butuh kanu yang saha Gusti Allah mah teu butuh kanu teu butuh ku anu ngayakeun. Nah kulantaran sakitu hirup teh ulah sombong tadi itu kudu tawadhu, kudu saling menghargai dan menghormati tinggal hadir. Kun kaliadaen hirup mah kudu seperti panangan dua. Mana panangan dua teh nu katuh jeung anu ken? Kumaha sifatna nu katuh jeung nu kenca? Silipantos nu katuh ngangkat teu ka bawah, langsung ditulungan, dibantuan kudu kenca langsung ka bawah. Laras. Anu kenca ieu, nu kenca teh ararateun. Pan kudu katuh langsung dipanggarokeun teu kudu dititah. Laras teh. Wala takun kal udunain hirup mah ulah seperti naon tah ceuli dua kumaha kitu ari ceuli tinggal apa yang ceuli nu ngaranna ceuli si ieu jeung si ieu sanajan hirup berdampingan dan bertetangga ngan sajengkal jarakna tapi si ieu jeung si ieu salilana can pernah amprok. Beres teh can pernah papang can pernah silih anjang can pernah silih tulung hare-hare anu katuh ararateun sugan dipanggarokeun kudu kenca anu katuh ngacai ka dieu tah sugan dipanglakeun kudu kenca kitu henteu anger we dikelapna usaha ta eta hadirin saya ulah sok hareha aya acara modelkeun kieu teh ibu silih bantos silih dukung silih naon silih nyeta silih dukung tah ulah saperti naon ceuli jadi lamun jelema tara daek dari ungan hirupna kumaha aing hare-hare kate naon jelema. Nah gitu nya buka awak jangkung badag ditato orai naga kumis sebab perang ditemokkeun ka jamal teh tak naga sia tingali beri hauk palotot burungkut jelema teh sieun eta jalma sombong ka diri sadayana nah isukna muntaber aja dibawa ka rumah sakit menang saminggu dirawat kececes awak teh galetikan nya ari ceuk sok ditemongan naga teh ya cenah tawak di leutik kitu oh nya ta urang cenah muntaber geus saminggu tah miceuk punten ari naga aya keneh ditanyakeun oh sia tinggal ieu teh dibelut nya naga dibelut aja sakade nya ieu sombong teh matak ngabahayakeun kana diri matak ngabahayakeun hadis sadaya teh jaga di yaumil sombong mah tadi namanya bakal dihinakeun tadi namanya bakal dibangkrutkeun hadirin tinggal yang sombong tak sombong naon sombong beres dua cenah sombong penyakit hati teh apa hiji naon tadi teh hasud kedua sombong katilu penyakit hati teh nyaeta ria naon cenah ria naon ria teh puput hayang kaput lamun ibadah itu ieu teh niatna teu hayang ditelena teh teu hayang ditilai ku Gusti Allah tapi hayang ditilai ku saha ku batur ku makhluk nya boga amal di beja masukkeun duit kana kenceleng 100.000 poe Jumat ka masjid hadirin sadaya ari geus beres papangi jeung BKM tadi sakeun naon eta kenceleng mesti buka acan engke lamun anu 100.000 teh eta diabdi gitu beja ya kade berarti teu naon kitu teh teu ikhlas hadirin sadaya karek tahajud sakali geus di beja-beja ka batur teh nya pedah
tah penting teh aya lidi keur tah luas kulit keur ngadoa hari isuk nariweuh ceuk hari penting dina jam 2:30 ka satu yang ini gede teuing urang mah keur sare wae mane urang mah keur tahajud sia itu jawa Islam waduh dari sakali itu langsung bilang beja-beja ya begitu dua kulkas dua pintu beja-beja kata tangga ucap bisi ayamnya kulkas mahnya dua pintu kami juga lain halus teh ini macam boga kan komo lamun kabeuting mun kabeuring utang make remote udah bener eta aya utang make remote teh kadi mata hadirin sadayana hadirin rahimakumullah lamun teu anu leungit eta remote teh wayahna mau bisa dibuka bapak gimana bisa buka kan tadi tong nyimpenna di mana wae ka remote teh remote disimpen di meja nah ini harus ada sana ari simah napi di buruan teh make utang make remote nya ari mau ari itu mari ketel TV baru remote TV pada remote tahu nya warna teh dipecet dipecet atuh marosot kabeh ulah sok ulah sok sok kan ria teh eta teh nyata mata kaleungitkeun paha geredekeun naon deui penyakit hate teh hiji hasud dua sombong tilu kaopatna nyata al hirsu naon hirsu teh kadedemes lain kulit sampo dipasak lain masuk aja kulit sampo dipasak da eta enaknya kumaha mun diocoban sama nanti samu anu kamari teh geuningan tengah poe da teh disawat beres itu nah terus make lagi make oncom nah ini lagi gimana nah jadi ari kadedemes teh naon kadedemes teh rakus naon cenah rakus teh teu cukup ku rezeki anu geus dibagikeun di bagian manehna geus boga bagian hayang keneh nyokot bagian nu batur tah eta teh ngaranna naon rakus ya geus boga gaji di negara geus boga gaji anger we hadirin sareng bagian BLT Batur teh bisikatan seutik-seutik leres teu anu kudu nama 600 katarimana jadi 400 leres teu padahal geus boga gaji eta teh hadirin sadayana tah eta teh nu kitu teh naon ngaranna nya rakus teh eta teh mata ngaleungitkeun pahala ibadah itu hayang ngarawuh kunaon siku bisa moal lajeng penyakit hati teh nyata hadirin sadayana nu salajengna adalah babarian maksudna pundungan teu kaopan eta teh penyakit naon hate belikan teu kaopan siliran dina pangajian tidak nangri ke majelis taklim namun dina riungan kieu adi saya aya acara model kieu aya ustaz loba hektet teu kebagian waktu jeralah balik panggeulana gitu ya hadirin saya pundungan bukan anu pundungan mah anu balikan nu babarian boga moal boga awak genut begang we salilana teh sia tah aya di dieu nu begang aya nu begang di dieu tapi teu sakabeh nu bogang belikan teu sakabeh nu bogang pundungan teu sakabeh nu bogang babarian da aya nu bogang teu pundungan teu belikan teu babarian nah teu bogang eta lain pundungan lain babarian lain naon lain sulit tapi naon kurang hiji terus gitu tah hadirin sadayana sok oke orang bersihkeun tah penyakit eta teh ayeuna hate urang teh obat mah lajeng naon deui penyakit hati teh hadirin sadaya suudon maksudna suudon naon suudon teh goreng sangka yang kanan teh goreng we ka batur teh hadirin sadaya boro-boro ka batur ka satoke sok naon sok goreng sangka di urang mah aya baru kucuing gelap saha goreng paeh isukan yeuh beres teh nyaho cuingna keur beger teh nyalahkeun goreng mau itu duit leungitan wae ngaku we cenah teuing ka mana tah kitu penting teh agak itu setan meuh itu minggu tuluy tah kade ulah sok naon sok komo ka ustad mah teu meunang pisan suudon teh aya ustad kaliwat teu punten pan urang teh geus suudon
punten acan ari ka batu perpatahan kudu bener ari mana teu bener ngaliwat teh ulah wakas udon peuting eta ustad teh keur ngalamun aja loba pikiran keur loba pikiran komo keur corona makan jadwal dibaratakeun pemasukan sedengkeun kapanan ari maun ari pangabutu aya wae moal poe teh nya jadi loba larang mau ngaliwat ceuk teh punten-punten acan da keur naon keur ngalamun kade lah tong suudon ujung balik di mana salaki ujung di onangan pas balik di onangan ari batu marawa idangan ari salaki ujung teu mawa idangan akang batu mawa idangan terus di nu hajat teh nah akang teu oh kita beakeun ustaz cenah kitu ulah sok naon ulah sok suudon ka ustaz papamari tah hadirin sadayana kade nya ulah sok suudon tah bersihkan hati urang nu aya panyakitan tadi teh yang kaya obatna lamun teu dibersihkeun ti ayeuna bahaya mumpung urang sadayana dipanjangkeun umur dibere sehat da jalma anu geus deukeut kana pimaoteun mah hadirin saya geus dibere ciri dina awakna padahal maot teh ngadodok seran manuk diwakaskeun cirina rek naon akang ngomong moal sieun dangukeun jangan goreng deungeut kana pinoteun dibere ciri dina awakna hiji buku koda buku hideung jadi tah geus sareca nu lepas ieu aya mah buku aya nu bodas ieu kari-kari tiluan we tah nah itu dulu ya bakal bodas buku hideung jadi naon buku hideung jadi bodas panon oge ningali teh geus kurang au luas ceuri cepil ngadagung geus kurang jelas waos ge geus teu kuat tuang anu teas bahkan parabot ge geus teu bisa heur ya gini geus bisa geus ya ieu sakit euceul berdata disebut aya eta teh ciri naon sih ciri naon kitu teh aing ciri mau ciri geus kolot atuh nah nya hadirin sareng mata buru-buru ti ayeuna kene urang rajinan ibadah eureunna dosa bersihkeun hate hadirin sadayana da loba jalma ayeuna kepanan geus hare-hare we kana pi akhirat teh lamun jalma geus aya panyakit dina badanna we tong dina hatena boro-boro ibadah nu sampurna kapan hadirin sadayana nya omong lamun ayeuna boga panyakit stroke karunya kapan kanu stroke maleres teh leres teh boro-boro salat berjamaah kapan hadirin sanu stroke pangomong ge balelo leres teh tengah peuting pan aya nu stroke moelang pamajikanana cepu stroke ka pamajikanna ge hai polisi pamajikan teh udang naon akang harudang kurang hai kurang lain naon atuh ang ada engang mana engang benar tuh cing jelas bener ngomongna bakat gua dirapatkeun di urang teh yang engang ampun kerja ya semoga penyakit itu makan gitu ya geus poho kana mah mau geus poho rek kompak kendaraan serem naon cing pasaran serem itu pasaran teh serem so naon sababna pasaran kendaraan serem buktina hadirin saja manurut mun ditumpahkeun kana pasaran sok di dieu euceul ibi isukan naik tumpahkeun kana pasaran tuh hadirin sedang mun kabeh naon sababna serem beres tuh makanya kita besok pokoroan pasaran teh mun kada ini mah anak Adam pasaran teh
pasaran ditoe ku pasaran teh mah buru ka dieu geura numpak. Sieun nya geus tah. Cirina nu kahiji, nu kadua jalma cirina pasaran kendaraan sareng teh setiap zaman geus tumpak kana pasaran tara gagal maraot teh ceuk tah. Jelas tah? Katiluna setiap zaman geus tumpak kana pasaran can kacaritakeun balik deui ka imahna langsung diasupkeun ka tali. Cik tadi kata nyebutkeun diana. Langsung diasupkeun ka tali. Jadi urang hirup teh teu jauh jeung li. Dina anggota badan orang ge loba. Urang kaluar teh tina bakal asup deui kana. Atuh urang teh geus kudu minum bersihkeun. Hati. Diam hati. Diam naon dibersihkeun aja. Ada ge paling di dieu ditanya ku karaoke, "Mah dieu tadi menang menang." Nah gitu. Ya. Oh, ayeuna naon obat teh? Obat hate. Urang lagukeun. Dongeun ku sadayana. Siap. Innal habib innal habib Mustafa durapatin durapati wa durapa wa dzikruhu fihi
Aya sabaraha cik jalan teh? Aya 5 ubaran hate urang aya panyakitan teh hiji kunaon tidak tadi teh sering maca Quran cing neng bukan budak orang sering kene maca Quran sering kene maca status batur status batur mau meningit ditinggalian jelas kok Quran mah boro-boro tapi kan ternyata zaman kiwarima ibu nini teh baru gahap selalu update status kita reka pengajian lagi update ini reka pengajian jepret di foto selfie upload karena Facebook TW pengajian terus hadirin di jalan di papangi di babaturan anak cek kali setelahnya orang selfie lah pan kita tuh belum update sekarang yuk kita selfie tinggal ke kamera yuk tinggal ayo di mana aya anu kieu ya aya nu kieu aya anu syukur diangkat sabulah aya jepret di foto upload status indahnya kebersamaan semoga berkah datang ke pengajian hadirin saya jepret tempat pengajian teh dinaon di foto alhamdulillah udah nyampe gitu Ari keur ngaji teh nyawa HP we, hadirin sagawena teh ustad kiri kumaha dipoto jepret ustadna teh dipoto upload status hadirin saya Masya Allah ustadnya ganteng banget. Tuh terus gitu. Enak mah update statusnya Quran mah sekarang ditinggal. Oh, hayang. Damang penyakit hati sing sering maca. Nah, kedua, ubaran penyakit hati teh nyata ku salat tengah wengi. Berarti salat naon? Tahajud. Ma ece akang osok setengah 3 udah kacai osok. Naon teh? Boleh dong. Si kompor masalah itu ya, benernya. Nah, itu. Ubaran ku mineng tahajud. Katilu ubaran penyakit hati teh ku mineng gaul jeung musarol. Musarole anu sok naik ngararaji ahli ibadah ahli maca Qur'an ahli majlis anu cinta kana nah sok deketan urang teh kahirup kumaha pergaulan lamun urang gaul jeung tukang arang pasti bakal kabagian naonana hideuna mun gaul jeung tukang lebu pasti bakal kabagian naonana kabulna lamun sok urang pabakeun minjeun ka duit ka CMO pasti bakal kabawakeun minjeun eta teh sagalangan beres teu parabot dapur menang ngayuh kompor gas menang ngayuh rantang oge menang ngayuh katel menang ngayuh panci oge menang ngayuh saragam ngaji ge menang beres teu panah mah ngaji teh zaman di sararaga da katingali nu can lunas mah nengsol dipake lagi gitu ya jadi hirup kumaha pergaul lamun urang gaul jeung musaroleh insyaallah bakal kabawa lajang anu salajengna nyata obat hati teh sering puasa sunnah Senin Kamis puasa Rajab puasa Mulut puasa Saban tak eta teh puasa anu urang dilaksanakeun sadidinten sok puasa sunat eta teh batak ngubaran kana hate terakhir ngubaran hate urang teh kunaon eta ku dikir tengah wengi pada tahajud urang teh dikir maca Quran maca sholawat maca tasbih sambil ngantosan waktu subuh datang tapi pemedak tahajud datang wong itu setengah 2 tahajud terus tahajud tunggu bobo deui udang jam 8 jam subuh nah tinggalun kadenya wajib janari saena kalah lajeng dilanjut kana naon subuh tah eta ubaran hati urang rek datangna bulan Ramadan bersihan badan bersihan hati tah kapiluna terakhir takribul qalbi bungahkeun hati urang rek datang bulan Ramadan barungah teu sadayana insyaallah tapi bungahna rek naon heula rek menang THR mah moal jadi ibadah eta mah bunga nanti dina Ramadan sabab Ramadan teh bulan nu suci bulan umur ya sagala doa bakal diijabah lamun urang minta hampura bakal dihangku tobatna ditarim ibadah ge bakal ditingkatkeun pahalana ta eta nu matang jadi bunga urang teh hadirin sadayana sok sing sarumangat nupang semangat na ibadah dina bulan Ramadan adalah nyata
kaum ibu-ibu sok ibu-ibu malah geus buka langsung tuturbun mau kena ka masjid nyirian tempat. Beres teh? Datara aya bapak-bapak nyirian tempat ku PA. Beres teh? Ya gitu hadirin sadana rek nanya ya di masjid di dieu hadirin sadana lamun tarawih imamna resep kanu lambat resep kanu kilat. Ih mana-mana eta nanya teh nu kilat teh. Dalaras kamu imamna aki-aki di abdi ge teu payu. Eta mah budak leutik makan sok ningalian jadwal imam. Sa imam naon si Abah ieu tayang deui lila imam. Jadi dengan imam nu sakudu beres teh. Tapi laharan aki-aki mah panggetona ka masjid. Beres teh. Jam 2:30 geus ka masjid ngahudangkeun jepret kana amplifier kan bari nunutan oge. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama wa amatana wa ilaihi raji'un. Kuningakeun waos kantun tilu waos kantun tilu paur hati-hati ka udangkeun naon cing kantin teh naon cing tadi teh waktos terus tabung naon tadi sahur cenanya Gusti doanya kuningakeun waktos di masjid jami parantos nunjukkeun tabu aduh reat kana jam jam lagi anu mali nya ibu alhamdulillah lamun aya keneh aki-aki getol ka masjid betah cicing di masjid tak eta teh jadi benteng tina musibah. Bentengna musibah teh diantarana masih kene aya aki-aki anu naon nu betah di masjid wiridan dikir panggeulana tak eta teh jadi benteng adi sadaya. Tah hadirin rahimahullah nya sing diparanyankeun yuswana satu sebut sok masjid di amin ya rabbal alamin. Tah hadirin sadayana sakitunya tos nyeting tos termasuk laku sanes hoyong kami bagi pamiten kenaon nu nyeting dari sudut kalurangan. Geus teh. Nah, ngobrol mah cek tadi ginaon sacenah teh. Tapi asup juga ya teh. Asup kana naon? Tak karena misalnya Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Pakarsa ka kasep kanggo orang sawer itu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'ala
berhenti